Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Dalam kesempatan kali ini, judul yang akan saya angkat yaitu Ulah Poho Jakat Bisikeun Ajab. Sebelum masuk ke pembahasan, kita simak terlebih dahulu cuplikan wayang golek berikut ini. Urang hasil sapoe 1 juta, 20.000 nu fakir miskin sok bagikeun heula. Sameme dibikeun ka pamajikan fakir miskin heula. Ta eta rezeki urang mah. Da urang teu mikeun eta ka fakir miskin, dihakan poho ngagedean poho, tingali ajab ka hareup. Geura sok da ti dituna mah eueuh ajab eueuh, da ajab dijieun ku urang. Dari cuplikan tadi ada pembahasan mengenai zakat dan ajab. Apa itu zakat? Zakat dalam segi istilah adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang mempunyai landasan kuat berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Berikut ini adalah dalil yang memperkuat kedudukan zakat. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Harta yang wajib dizakati haruslah harta yang baik dan halal. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian hasil dari usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Apa itu ajab? Secara umum, ajab diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan rasa sakit, rasa tidak enak, dan ketidakbebasan. Atau bisa diartikan juga dengan bentuk dari hukuman yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang pernah diperbuat sebelumnya. Ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu hal yang nyata. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 21, Allah berfirman, yang artinya, Allah mengajab siapa yang dikehendakinya, dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Nah, apa yang terjadi jika kita lalai dan tidak menunaikan zakat? Ajab apa yang akan terjadi? Selengkapnya ada di video wayang golek berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Prung ah. Kansa ayam enak dulu itu. Mangalingi. Para catrik sok nalaheur cai ka itu Nyai Ujang. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dina zaman anu keur meujeuhna harengheng ku dedengean, pajejeut ku dedeleuan. Dikersakeun loba barudak anu ngeureuyeuh nyuprih pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu. Sok sanajan beja geus nepi kana ceuli, dipuseur dayeuh mah ucu cenah bejana make jeung aya geng-gengan sagala. Can tawuran nyusupna narkoba
ekspektasi geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Geus pugu miras Dedeuh negara dibawa ka mana? dek dibawa ka mana negara? Dek dibawa ka mana ieu rakyat? Dek dikumahakeun? Geus eueuh kuntangan didenge-denge dina TV dina radio nudara wah loba tapi kajahatan beuki meuweuh abong natrat dina ayat-ayat yen ieu ruksakna dunya boh di daratan boh di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema laras buun ku satwa urang ngadoa kansa mudah-mudahan anu teu areling cing buru-buru eling era urang boga nagara diseungseurikeun ku nagara-nagara nu sejen borok mah urang teh boga nagara anu disebut nagara agraris teu sirikna ngalungkeun rok-rak ge jadi tapi naha atuh tingkat kamiskinan panglobana malah ngerakeunana teh deui eta tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa nyaah negara bisi teu percaya tanyakeun tu ka Ebit coba tanyakanlah kepada rumput-rumput yang bergoyang sampurasunaki rampes sareng saha mena kaula wae saha teh di mana bade angkat ka mana mulih di mana mangga antos ieu patempatan dugi ka endah ieu aki laras dabonganna nu pangheulana ngacung teh manusa bumi cai angin seuneu teu sanggupeun ngurus dunya nu ngacung teh manusa tapi geuning kalah ngaruksak heukeun bae can areling mudah-mudahan ka hareup mah geus kaleungitan jati diri bangsa urang teh salarasna daun leungiteun mun gunung geus gararundul mun pasir geus palulistir walungan saat tinggal limbah nakulan enak teh laras urang ngeureuyeun kaula mah bari ngomean di dieu kasep tau kata haji kaula laras tak geuning kitu menak tau ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri leres leungiteun jati diri jadi bangsa geus teu kaopan teu payaan geus dijajah ku dirina pribadi nyaeta nuturkeun hawa nafsuna padahal katerangan natrat innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta ceuk kacamata agama pangleutikna nyaeta back to basic balik ke asal reformasi kembali
nyaeta kana asalna reformasi teh teu beda ti manuk ngabring gini. Tak anu sawareh misahkeun maneh. Menerikeun maneh malah. Tah dihareup ngahiji deui ta eta reformasi teh. Leres. Nu mata kula salah harti reformasi teh. Da kuduna mah baralik deui ka asal ieu teh. Mun balik deui mah kana undang-undang. Da ieu mah undang-undangna loba diamandemen bari jeung eueuh realisasina. Ieu. Salah saha? Salah saha. Ieu teh sabenerna bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Jadi bongan Bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing sameti bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Raja teh geus eueuh wibawaan. Geus leungit komara. Leungit kepercayaan. Benar. Iya. Saha ai raja teh? Saha? Rakyat. Ini rakyat sakumna. Sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat. Leres? Iya. Beh dieuna republik. Kembali publik umum. Balikeun deui ka rakyat geus sok. Asa ti rakyat untuk rakyat dari rakyat oleh rakyat. Jadi untuk rakyat kene. Da ieu mah lain dari rakyat oleh rakyat keur saku maranehna mararadet ti Malang. Benar eta teh. Lain marukana moal malalodar meureun. Ti Malang. Kade cing inget di Malang. Kakasih Allah teh aljama hartosna jama teh bareng loba nepi ka kolot urang mah geuningan kokohkeun persatuan jeung kesatuan. Di lain sisi kudu kokoh persatuan jeung kesatuan, di lain sisi rakyat dipisah-pisah Ya. Pisah-pisah wadah. supaya ulah ngahiji. Dipisah itu golongan itu, ieu golongan ieu, itu partai itu, ieu partai ieu. Urang nama matang kacau ya. Tong dina politik di pamarentah geus misah-misah, ieu mah geus patongong-tongong, geus pagirang-girang tampian. Ku ngaran-ngaran bersatu mada gajah oge ti gubrag tak ku sireum Ini teh kudu lembut kata teh. ti Malang. Segede kitu. Geura sok. Balikeun kana diri sorangan ku ngahijina, ngamuara dina hiji rasa. Da bangsa urang teh lain dina rasa ieu teh karek nepi kana rarasaan. Neme dugi kana rarasaan kumaha? Sok. Ai panon poe biji ti mana? Ti Wetan. Tanyakeun ka umum. Ti urang biji panon poe teh ti Wetan pasti. Ti Wetan. Tah kitu ceuk umum teh. Ieu. Padahal ceuk ilmiah mah da panon poe mah teu biji da bumi nu muih. Leres. Oh, geuning eta. Sendara rasaan teh biji eta. Jadi bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan. Encan nepi kana rasa nu sabenerna. Jadi akhirna jati kasilih ku Junti. Waduh, iya nya ki. Ulah lalawora. Karek nepi kana rarasaan, rarasaan teh asa pang benerna.
rarasaan teh bakal salamet ngalakukeun kitu teh. Rarasaan teh asa pangkawasana Pang nomor hiji. asa pang baju besina leres hapunten menak ya jo ngecebrek we aki is sasae malah ta eta karek nepi ka rarasaan teh boh dina agama meni asa pang kasawargana meni asa pang balegna nih Depan asa dipang aku di aku. Depang dekeusna. asa pang dekeutna Bener gitu. Gau kade lamun balik kana pokok back to basic teh anjeun meme sagede kitu sagede kumaha heula budak tuluy balikeun ka asa orok tuluy dina jero patuangan ibu tuluy indung can kawin jeung bapa maneh disebutna gadis bapa maneh bapa hidup bujang tah bapa hidup keur bujang indung anjeun keur lanjang anjeun harita inget teu henteu aki oh teu ingetnya henteu laras henteu nyaan teu eling pisan henteu bener ya hikeun urang udag sobi tah harita basa teu inget anjeun hayang dahar henteu henteu hayang nginum henteu tunuh henteu hanaang henteu lapar henteu geuning eta inget Gini kata nyebut ente. Allah nya ki Marukan samaru kumaha. hayang baheula kadunya henteu mung henteu tak geuning eta inget tah balik deui kayaknya di dunya mah ulah hayang komo mung geura sok ulah hayang komo mung heuh hayang mah nafsu jeung mung na pangeran anjeun teh eta kitu Allah apan diwajibkeun ikhtiar eta mah pan kaseretna ge panginten tina hayang tina mung lain naon pek rasakeun Sok tapakuran heula. da lain tina hayang tina naon anjeun rek nginum tina hayang ya hayang nginum lain naon hanaang da wajib teu mah ikhtiar hayang ka sawarga hoyong hoyong tah sawarga mah lain keur nu hayang ongko ditawarkeun ku aki Jawabanana. heuh hayang ka sawarga hoyong tah sawarga mah lain keur nu hayang Gini kata. Lamun teu bayar kudu. Contohkeun sepuh. kumaha ieu rada lieur da agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir itu motor di dealer jeung mobil lain keur nu hayang tapi keur nu meuli Bayangkeun lamun keur nu hayang. lamun keur nu hayang isuke beak geura sok Laras sepuh laras. nya nya beak isuk oge moal teu ngabrul mah Bener ya. ai surga teh ajangan jalma anu iman takwa ka anjeunna Allah eta ari sepuh ya. ai takwa hartina apik tartib geura sok da ti dituna mah eueuh ajab eueuh da ajab dijieun ku urang nah sok pikir ye lamun jelema darah tinggi loba teuing naon teh barang hakana
bating asin usaha dititah lo bating asin nah teu apik atuh Gitu. da ieu mah daharna keur nikmat atuh da lain dahar lain keur nikmat dahar lain keur ngeunah tapi keur sehat mata kolot baheula geuning sasauran ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh rada lieur aki pang hampura keur lain keur nu lieur ilmu Kudu mikir. iya Bebekeun tok. dina kitab Al-Qur'an we kitu anu sok diaji ku urang ieu 6.600 ayat 836 ayat eusi tungtung ayat nu 836 untuk orang-orang yang berpikir Allah iya nah teu mikir atuh ulah diremus atuh ieu mah datang pare ti sawah ujug-ujug dileg-legnya melag prosesna Prosesna heula atuh. Dipoe heula. Proses heula. timala Segala tuluy dibaheum mikir jadi ulah dahar keur lapar teh tingali heula nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek si banyo ge tara atuh puguh nyeri beuteung dijieun ku saha ta panyakit iya aya ajab ti pangeranna dijieun ku maneh iya nya nah teu apik atuh iya lamun erek beragama kudu mikir nepi ka pelbahdinya kudu nepi ka tauhidna sabab dina agama teu tauhid teu jadi mata kolang. Mata panggil mata kolangna terus. Oh gitu. leres aki pek pikir timala tingali nu lapar janji kedewek nawaran ge tara Hari dalam si banyo ge poho da lapar ujug-ujug kedewek we teh nyaho dina kokot kuman wungkul nya atuh puguh nyeri beuteung kuman kata urut ngorong. syariatna aya hakikatna aya samemeh nu didahar pikir heula naha eta pamajikan urang dibere duit ku urang teh geus di jakatan acan 2,5% aya hak fakir miskin lamun urang hasil sapoe 1 juta 20.000 nu fakir miskin sok bagikeun heula samemeh dibikeun ka pamajikan fakir miskin heula ta eta rezeki urang mah Eta aya hak baturan ye. cenah urang teu mikeun eta ka fakir miskin dihakan poho ngagedean poho tingali ajab ka hareup Kaduruk teh kahuruan. Allah Tabrakan rupa-rupa disun-sun ye. iya nu matak doana moal dijabah Ulah diremus. nu matak di dieu pentingna salat teh Eta. Son. tugas adegeun salat adegeun naon gunana salat iya tah loba nu embung teh eta sanyaho gunana Bener, bener. loba nu haroream teh Sebeleke teh eta. tugas tadi naon adegeun tuh tinggali batur mah geus ngadeg-ngadegeun tower apa tower iya di tiap-tiap posisi ngadegeun tower 180 derajat Jaringan. nyieun jaringan di mana geus diadegeun tower hubungan ka mana wae teu ngaliwatan jam-jaman cukup ku halau Teu ngalewatan. bener iya Teu ngaluarkeun modal gede. sangeusna diadegeun iya nah
watak salat dikeureuh tapi teu nyambung wae doa teu dijabah wae awas cing inget naon tah aya naon boa murid eueuh pulsaan atawa boa tara zakat sia atawa hek atawa teu dicas atawa kahiji kadua boa teu dicas boa sia tara silaturahim Allah nya tuh ulah lajo wayang we kieu ngelmu dicas teh bener ngecas teh ngecas diri iya nah cenah teu nyambung wae bawa mureun HP-na digadekeun udah ari na teu karasa jiwa maneh digade-gadekeun kana urusan dunya tanpa mikiran akhirat sabab aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat eta teh walah leres aki sing emut bedanya muna timala bet rasakeun iya enak geus karasa tapi aya geuning anu teu salat oge bala leunghar aki dijabah ilmu kana beungar geuning teh sepuh ya ceuk aing oge digadekeun kana urusan dunya manya aya salat ditukeurkeun jeung pangabutuh salat tahajud teh hayang mobil cenah nu kumaha ge dijabah asa pinter neangan du jama ieu kuring boga balong tuh nah contohna ieu ieu balong disebut nu dipelakeun mujair jeung lauk emas nu dipelakeun teh mujair jeung lauk emas bunga isuk-isuk awuran pelet lauk emas milu nyatu da puguh eta nu di Paraban mujair milu nyatu da puguh eta nu di Paraban tapi aya eta keuyeub milu nyatu orai kadut non teh pancet milu malah orai kadut mah saja bati pelet teh eta nu dipelakeun ku urang dihakan deh akan deh sarua kabeh oge walatra ngan sing inget engke di mana dibedahkeun ka saya ceuk nu boga lauk teh ta ieu mah lauk emas bibitkeun deui ta ieu mah mujair bagikeun ka tatangga ta ieu mah orai kadut ta ieu mah keuyeub gitu deh si pek-prekan teh iya nya ki akhir tah akhirat teh waktu balitungan akhir nya timala ta eta hampura dina amal ma'ruf nahi mungkar aki ujug-ujug ngecebrek his da nyambung aki oh nyata meureun ku nyambungna teuing da beda rasa ya ulah boga rasa teu dipencerong ngapoe ge urang teh ka pencerong ieu teh kabeh alat deteksi anjeunna manusia sanajan jutaan miliaran di dunia moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atid kahartos aki oh syukur naon ieu teh aki aya banteng-benteng negara eta teh hate kaula teh kitu pisan dah akur sareng salira ada ngaran-ngaran jelema ngewa mah kitu sing inget ka jelema lo bodo mika ngewa teu anggang teu mika resep iya nya tau oh atuh jumput heula we di dieu cu ari kitu mah nuhun kisah kantenan bari masantren kaula eta ilmu nu mika sae kitu lipas nya ai bade ngeureuyeuh mah dari ilmu mah moal berat mah mau mangga teh teuing sareng kaduana kaula teh teu acan aya birahi atuh ka istri teh aki kan teu acan aya birahi ka istri kumaha rasa cinta ka wanojal teh hehehe moal ge sayang ai teu kenal ya
can aya birahi teh can aya anu jorojoy kana hate can cocok teh jeung hate ieu nah kintul kita na aya anu bakal cocok kana hate kaula aya da jeung jodona ngaran-ngaran manusia mah jika natuaki urang mana aya pijodohan hidup teh di mana tang ngaliwatan tilu gunung ka itu tuh bari sakalian pangneangankeun ka pati bebeut belah dinya tadi dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana Prabu Dahana Dewa teh kagungan putri geulis kawanti-wanti enah kabina-bina kakasihna Dewi Dahanawati tah ngan riributan we tadi nagara teh sabab nu ngalamar teh ngan parasea we da geulis awewena parebut awewe jadi negara eta teu aman teh kulantaran dipake perang ku raja-raja parebut awewe. Jadi na hiji mangsa eta raja teh gempungan musyawarah. Hasil musyawarah mufakat nya diayakeun saembara. Saemara. Saha-saha anu bisa ngelehkeun jago saemara. Sajagona patih eta raja bisa ngelehkeun eta patihna nyaeta anu bakal bisa ngajodoh ka putrina malah saemarana ge dibebaskeun nepi ka ayeuna can angeus saemara teh masih keneh malah bebas di lalajoanan palih mana ti dieu ki ngaliwatan tilu gunung ngan ulah handap teuing ngapungna tidagor pilih naon tidagor si ahoy ge pan tidagor bade ka itu da tukang gelut di dinya mah bade gitu ya lamun kaula milu saemara wah teu kudu milu saemara ge jadi kawinkeun harapaeun malah atoheun awewena oge iya uji heula geura sok iya lamun nya pijodoheun urang wayahna we uji heula ku hidup uji kumaha uji hidupna ulah make pakaian eta pakaian anu rudin teh kudu jadi jelema sangsara heula balangsa jelema goreng patut pika geuleuheun heug milu saemara nah heueuh teh dibikeun nah bener manehna teh mulus jeung hatena ngayakeun pelaturan saemara teh tempo nah eta raja teh bener dina ngajalankeun hukumna sabab ulah cara di negara astina hukum dijual meulikeun kana duit iya teu pas teh kudu disterilkeun di astina mah di mana jadi kena diuji heula nah bener marulus nepi ka hate-hatena di mana sae carana teh kaula teh ulah make pakaian eta kudu kumaha tuh pakaian aki itu ditukar dina koper di kamar pake baheula paragi ngangon ngangon doma teh keur ngangon kebo baheula di mana eta pake jing sae upami ditamu heula hempek pake
Saya tuh kira lamun dek init-initan masa kaliane bari nyumput buni dinu caang negerak bari teka temong pan keur diteangan hidup teh ya sanajan panggih jeung nu neangan moal ditewak da lain timbalan sae bade ditamut aki pek gini nah jadi kieu aki aki baheula teh kitu tah tiga bancet nguntung teh mun muringkak bulu punuk abeh buni Allah muasa terusna gigi moal keur nguji eta biwir nepi ka uruwi dieu ge ampun bade nonton saya marah dek sekalian dek daftar miluan ai bogoh ka putrina ai teu bogoh mah entong bade ngangkeun ti dieu we aku we bapak kaula timbalan jik bisirek lalajo sae marah mah kitu timbalan ngan eta sora kudu digenti mun nya ngagelendrung kitu kumaha ngagentina sok dehemkeun ke geus robah dehem pasti robah sora ngatur anak jadi kieu aing. Aduh anjir. Nah jadi ngajeletit. Jadi kieu seorang urang apa? Wayana. Alah, kumanya era. Entong, make era. Tah, kahiji pikeun nguji diri, rasakeun da hidup teh baheula teh gaul teh ti mimiti lahir teh di karaton, dipepene kudunya terus. Sing asaan jadi nu miskin, jadi nu goreng patu teh kumaha? Kumaha karasana? Tadi mana anjeun geus bisa ngarasakeun jadi jelema hina, engke di mana anjeun jadi pamimpin teh bakal bisa neuleuman kana kahayang raya. Dah aki. Sing jadi rakyat susah kayaknya. Rasakeun. Jadi nu leutik teh kumaha? Tadi mana anjeun geus bisa ngarasakeun jadi nu leutik moal make jeung ngarah ngarinah ka rakyat engke. Iya, wah aki. Dalam pembahasan yang sudah kita saksikan bersama, di situ dijelaskan bahwa ajab itu datang karena ulah kita sendiri. Dicontohkan di sana, karena kita tidak menjaga pola makan, terlalu banyak mengkonsumsi asin, maka akibatnya menjadi darah tinggi. Begitupun saat kita lalai, tidak menunaikan zakat atau menunda-nunda zakat padahal kita mampu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 34-35 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan. Akro, yang kulit kepalanya rontok karena di kulit kepalanya terkumpul banyak racun yang berbisa di kedua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Cukup sekian untuk hari ini, semoga menjadi manfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.